Salatu wassalamu alaikum ya sayyidina Rasulullah. Mudbi adi qalatillah. Wa ma taufiqi illa billah la ilaha. Jo jilid ka-4 nomor 16. Nomor 17. Naon hancana? Naon? Nomor 17. Panghanapna kumaha mantarokaha nomor 17. Nah, jajaran ke-8. Mana? Ini ya. Tuh eta. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi bidaraya amin ya Allah ya Rabbal. Man tarokaha min makhafati abdatuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Man ari sahajama eta tarokaha anu ngantunkeun ieu man kana maksiat sing sahajamina anu parantos biasa ngantunkeun kamaksiatan. Mun urang mah ngantunkeun pidosaeun. min makhofati min harap jarnya biasa maknana teh ibtidaiyah. Nah, ieu mah bimana ba ta'diyah. Jadi ku sabab gitu. Min makhofati ku sabab sieun ku kami. Sing sahajamina deuk istri bade pameget anu ngantunkeun pamaksiatan. Contona maling acis gitu. Nyumputkeun senal, nyumputkeun kopean, nyumputkeun tiung gitu. Jeung sajabina alasanana ku sabab sieun ku kami cek Allah. Abdatuhu mangka bakal ngagentosan kami ka eman imanan kana kaimananana yajidu halna menakan ieu eman atau ngarawaskeun ieu eman halawatahu kana rawasna iman fi qalbihi dina manahna iman. Mangka ku Allah bakal digentosan jami anu tos tiasa nebihan jeung ngantunkeun kamaksiatan elatna sieun ku kami
ku Allah bakal digentosan ku ngarawaskeun nikmatna iman nu aya dina manehna. Jadi dipaparinan tenang, dipaparinan nyantai, dipaparinan rileks, itu hirupna teh. Itunya sabab teu tenang kumaha atunya da henteu maksiat teh, henteu maling, henteu nyumputkeun barang, henteu ngagasak, henteu korupsi. Ya, jadi nyantai we hirupna teh tenang itu. Mangka bakal karaos kumanahna teh rawasna jadi jami anu iman. Tenang. Benten jeung anu seueur midamel pamaksiatan nya. Sok nyumputkeun pulpen gitu. Aya dina sok nyumputkeun pulpen aya. Nyumputkeun buku. Nyumputkeun kitab. Aya. Sah. Ajo. Palingan siga ayam deuk nogan pulang anting wae. Itu nyumputkeun senal nya. Terus itu sok wantun anak aci. Komodo maling HP mah nya, aya maling HP aya. Teu bangsa teh nu kamarinya. Kebeuna kumaha aman. Gitu. Anu paling hese dibalikeun mah nyata maling hate. Aduh geus pang hese-hesena nyatik sudah hatiku terpaling olehmu geus. Hese mulangkeun deui. Dipaling artos bisa diuikeun nya HP buku ieu geus dipaling hate. Aduh. Separuh hatiku ku aten dibawa. Eta hese. Teu tah benten jeung anu sok ngalaksanakeun pamaksiatan. Moal tenang manahna teh. Wau sok salat mangarasakeun nikmat berkah tina salat. Sok saum mangaraoskeun nikmat berkahna tina saum. Janten iman teh teu karaos nikmatna teh. Ku sabab ibadah osok maksiat rajin. Ngaos osok kitab sok rajin nyumput. Tobat enak bakal tobat.